sore mah kudu nah cai yang mani Duh, aing bingung dunungan titah neangan singkong, aing kudu neangan ka mana? Si Komed biasanya sok melak teh Orang telepon lah coba. Saya nelfon di kiwar si Adi. Halo, assalamualaikum Med. Waalaikumsalam. Mana boga singkong teu Med Teu boga di aya oge urang memelak nage cengek, bawang, sampe. Tah eta sampe. Urang memelak nage sampe, singkong mah henteu. Eta singkong teh sampe Med. Geus pugu ieu mah sampe, lain singkong lain. Urang memelak nage sampe di. Eta singkong teh sampe Med. Urang keur butuh soalna keur dunungan ieu. Buruk urang dibayar lah 1 juta arek mah. Moal urang moal. Urang mau ngabohong urang mah. Ieu ge teu ngabohong Med, pan singkong teh sampe meureun Usaha mah kudu jujur di, ulah sok ngabohong. Kita meuli singkong, beli singkong. Nya tita sampe nya sampe. Moal urang mah. Ieu ge teu ngabohong Med, pan singkong teh sampe meureun Moal. Geus ah. Si Komed mah kayak di Pareuman, Deka, sakola di mana budak teh Deka? Geus pugu singkong teh sampe. Dasar eta mah. Budak teh kurang piknik. Nyaho singkong jeung sampe acan Deka. Ujrog. Meuli singkong geus pugu teu boga. Aing egen lagi sampe. Murid urang ngawalu. Naon eta euy? Ke jamur naon ieu euy? Sosok ningali jiga. Aneh ieu teh. Unik euy. Siga bobogaan. Berarti ieu nu disebut jarkon teh. Jamur kontol. Aduh Bang, Naon maneh? Hayu. amun ele ulah ceurik. Kau puju teh cuma wah hibut aing ulah ceurik. Sasar seku anjing tang kopeana. Waduh. Gebok sia Komed. Jang eta duit amang jang. Man mang ieu mah meunang mangi. Duit amang eta mah ciwi jang. Yang laingan tuh maneh. Sok kita duit kamangkeun ieu jang maneh nya. Balik. Halus budak nu mangieuna 100.000 lumayan euy. Hah? Iman duit mainan. Goblok, aing katipu. Aduh. Med di cai saha Med? Nu batur. Yang geus satu nu urang area di dieu mah di ari mana suku parupa aing. Hayang, kenyawa tatu tong sok loba wangko. Atulah urang teh Med kurang Med lah. Sahaus kieu. Ngeunah nya dinya. Meunah Med asli. Dari teu kumaha atuh di da gratis teh Biasa we atuh Med teu pirage minuman Deka. Urang keur teu boga duit, lamun keur boga duit mah meuli biasana ge. Nah urang ti keur gararing, ai keur gararing teh masok loba nu karasa pesa-pesa teh Med Beres teh aneh dia teh boga duit mah sok segala karasa. Urang ge kamari tadi. Riweuh aing euy. Teu kuat ka asa jejel dodaan sirah teh euy. Asup angin meureun Med. Lain di. Lain asup angin urang mah. Riweuh nage moal poe Senen jeung Sabtu aing eta riweuh. Sok kuat asa ti kasebejad aing sirah di. Pokona riweuh teh Senen, Sabtu. Astagfirullahaladzim eta riweuh di kaku. Aing mah geus soaknya eta. Sama piraku Med riet kitu. Ngajian iya tuh ngajian syariat Med. Bisi aya panyakit hareup di tukang teh ning. Weuh di geus urang geus nyieun. Ka Pak Ustad, ka Maberang. Weuh si panyakit ti hareup di tukang. Pokona tiap Senin jeung Sabtu urang rieu teh. Kuat auzubillah di euy. Nah hanya kunaonnya Med Hari ka dokter geusan Med. Atuh cek coba ke dokter bateuing atuh. Eta geus di urang teh di ka dokter oge. Malahan urang ti ka dirongsen di. Da dokter lagi teu sanggupeun kala angkat kaki teh nyaho teu. Sia mah aneh rieu teh Med. Nya rieu Senin jeung Sabtu. Ieu di ari teu rieu kumaha di urang Senin jeung Sabtu teh atuh da. Senin di urang teh bayareun emok. Sabtu cicilan HP bayareun matak rek teu bejad kumaha sirah rieutna. Ari teu dibere usaha kieu mah
Ah, mana mata bener sama borong madineukeun. Ah, geus ini aing ah. Sin katularan Rio Senin Sabtu. Jang. Teh mana Jang? Hari itu, naon ieu? Goreng-gorengan, ngeunah teh Jang. Cuma ngasan amangnya. Mun ngeunah amang rek meuli. Bae teu ngasan. Ngeunah Jang. Di mana meulina ieu? Wah. Teu ngeunah Jang euy. Ya. Teu ngeunah, yuk balik juga. Motor teh mogok gitu, kudu minta duit kasih komet ah. Berarti, jangan teh malu. Koi, Sia jampang areurewas we nahawan sia teh ka dieu. Batur kudu ngaulang ge di molor aing teh tunung. iya motor mogok, tak duit atuh. Mana yang duit? Hayang, Poin nyucikan foto lain. Iya. Poin dibeli duit juga. siap. Eta motornya buat dari bawa. Burung pan mogok. Oh geus tuna di dinya lah. Kopi biasa gelas teh. Gila si jampang teh nyuci foto teh. Mau pikiran naik motor lagi. Butut ku aing teh yang pirakurang euy. Ai mahna ieu teh. Yang wae kitu euy lila budak teh. Lain bisa nalaya di dia pinjam teh kehet juga nih nyuci foto teh. Jampang. Jampang. Oh, iya di WC. Goblok pucuk teh di WC, kita nyuci foto teh terbalik sih. Aing ada dagoan teh tadi. Aisyah Jampang kenal kita nyuci foto ku aing menilila. Iya keur di kumah. Goblok HP aing tadi kumah-kumah ieu teh. Kok sama kita nyuci foto iya kurang di kumah jeung HP-na min bersih. Ih, maksud aing teh lain nyuci foto HP aing di kumas ya teh Jampang. Aduh, HP aing nu sakeureun jijina teh aing. Anu nyuci foto mah di kumah ku aing teh meureun sama ke sabun meh bersih HP-na.